Ayo Pak Haji Cicing. Ayo naon? Ka dieu. Ieu Pak Haji tuh. Cicing heula deui set deuk. Aduh. Rugi. Aman. Cicing. Iya. Pak Haji arek ngajelaskeun sedetil mungkin masalah tanah anu rek dihibahkeun ku si Atan ka Ustad Leutik. Cicing. Oke. Naon make kitu Pak Haji? Hah? Nah, make jeung kitu. Yeuh, dengekeun Ustad Leutik anu baheulana baong, dengekeun heula. Ustad Leutik encan apal lalakon eta tanah nu dihibahkeun ku si Atan. Si Atan teh, yeuh, lamun kudu dijelaskeun mah eta teh geus maok taneuh nu Pak Haji Mayung. Geus maok eta teh. Pak Haji, sanes kitu. Suruh Kang Atan ke eta makan warisan ti sepuh Kang Haji. Aduh. Tah di dieu mangkana Ustad dibawa ka dieu ku Pak Haji teh supaya Pak Haji Mayung bisa ngajelaskeun ka Ustad Leutik yen taneuh eta teh lain nu si Atan. Cicing heula sia. Aya naon atuh Pak Haji ulah wae aya naon. Bisa mah dengekeun ieu mah rahasia atuh ieu mah teu meunang anu apal. Ya. Tah, Ustad. Ayeuna Pak Haji arek nanya. Cicing, legenda, cicing heula legenda. Ieu urusan Haji cicing di dieu. Tong ikut campur legendanya kade. Ulah ngagerem ieu cicing. Pak Haji atuh aya naon? Pak Haji Mayung anu geus genep kali mau ngajina. Pak Haji deui. Abi teu kieu teh ka zaman mencret Pak Haji. Makana yeuh ulah sok kokoro mangih mulud. Eta teh loba teuing ngadahal balendrang tinu hajat eta kitu. Makana cabe teh kot mani dikitu makan cabe ge. Patak mencret. Duh, keheula ieu penting ya, keheula. Ada ya Pak Haji rada rematik ya Ustad ya. Ustad Leutik. Aing nahan heula pangdiukan ya. Iya. Maka teh Pak Haji naon ya ya. Duh, cangkeul aing. Ustad dek diuk dina ye. Ek nu jodog edek. Ek diuk dina jodog. Mohon sok tah. Aduh Pak Haji yo. Sok. Aya naon atuh Pak Haji? Tong loba heureuy Ustad. Ayeuna urang kana pokok permasalahan anu ieu sangat genting. Masalah naon atuh Pak Haji? Ieu teh masalah naon? La ilaha illallah si Ustad Leutik. Yeuh. Pan ceuk tadi oge ceuk Pak Haji Mayung. Eta tanah anu arek dihibahkeun ku si Atan ka Ustad Leutik. Eta teh taneuh Pak Haji Mayung. Naon kitu kan sur Kang Atan oge tadi. Eta warisan di sepuhna kayak Kang Atan eta teh Pak Haji. Ku aing si Ustad Leutik mun aya jadwal nengeulan di kitu tah. Yeuh, dengekeun. Haji Mayung teh selaku lanceukna si Atan. Si Atan selaku adina Haji Mayung. Secara otomatis nu pangheulana gede, anu pangheulana usaha, anu pangheulana ngala duit teh iwal ti Haji Mayung. Si Atan ati Haji Mayung bangus ka Jakarta, mus ka mana-mana. Si Atan keur sagede kitu keneh, tah sagede kitu keneh. Geus usaha ngala duit. Makana si Atan teu apaleun kana sejarah eta tanah. Ari kudu diomongkeun mah. Pak Haji, kan surek Kang Atan teh eta teh tanah teh bagian Kang Atan, tah ku Kang Atan diwakafkeun ke Pak Ustad Pak Haji, eta teh kangge pondok pesantren. Maaf Ustad, maaf ya. Keur Pak Haji Mayung lamun eta tanah arek diwakafkeun ka Ustad keur nyieun eta pasantren, maaf Haji Mayung moal satuju. Iya abi teh di dieu. Maaf, hampura ye. Emosi ye, dengekeun heula. Dengan Ustad. Sakali deui si Atan mah teu apaleun sejarah masalah eta tanah. Si Atan mah teu apaleun atuh. Makana Haji Mayung berpikir, aduh, bahaya ya. Bahaya. Eta lamun si Atan geus arek ngahibahkeun eta tanah. Pak Haji, kapan tanah nu eta mah tos hak Kang Atan saurna Kang Haji, saur Kang Atan teh. Sadayana ge saurna tos diwariskeun ku sepuh Kang Haji teh. Kan saurna Kang Haji ke pangseurna. Astagfirullah, fitnah eta. Fitnah badak eta. Dengekeun Ustad. Sakali deui Ustad,
Ustad teu apal sejarah eta tanah. Teu apal Ustad. Dengekeun. Waktu keur buka waris eta nya tah kan bapak mah geus eueuh yo. Kolot mah geus eueuh. Mohon. Tinggal aya kolot sabelah deui nyaeta Inung. Mohon. Tah. Waktu buka waris harita Inung Haji Mayung jeung Inung Nasi Atan teh kusabab geus kolot pohoeun tah. Dengekeun Ustad. Tah, Pak Haji. Ngalawan wae. Haji, istighfar Haji. Istighfar. Istighfar Pak Haji. Istighfar. Emosi atuh. Istighfar Pak Haji. Yuk. Yuk Ustad. Aduh. Ulah sampai ka Pak Haji mengundang amarah kumaha lamun Pak Haji ngabijilkeun maung jeung kerud. Mah kuat Ustad. Makana dengekeun heula yeuh. Si Atan teu apaleun yen eta taneuh teh geus dibeli ku Pak Haji Mayung anu geus genep kali mu ngahajina. Haji eta mah 5 Pak Haji. Genep Ustad. Tah, ieu hiji tuh. Duh, tinggal. Oh, nya. Genep jeung ieu. Mohon. 7 kali jeung katinggalan beus. Si Atan teh teu apaleun sejarah eta teh. Ngan waktu buka waris Inung Haji Mayung geus kondisi kayaan geus kolot, geus pikun atuh Ustad ari kudu dijabarkeun mah. Kan kieu Pak Haji saur Pak Atan teh. Yeuh, ieu mah Pak Ustad. Tanah badai diwakafkeun ka Pak Ustad kangge pondok pesantren supados cenah ganjaranana ngocor ka almarhum sepuh Kang Haji. Da Pak Haji Mayung mah atuh seueur cenah malah mah pangseurna panglegana seueurna. Dek kitu kuaing. Ngomong teh pangseurna tita tadi. Dengekeun Ustad, yeuh. Ieu mah Haji Mayung mah mata panglobana oge warisan. Lain warisan mah tetep rata. Anu awewe ngakod, anu lalaki nanggung. Ngan eta mah perbedaan. Waktu Pak Haji keur buburu di Bandung, di Jakarta, baheula kolot nginjem duit ka Haji Mayung, anu borahna tanah eta. Matakan maneh ulah sok-sok tahu, bisi di kitu ku aing tah Ustaz teh. Teu meunang astag, teu beunang di bejaan. Kumaha tuh Pak Haji data terus diserenkeun ayeuna. Teu bisa. Oh, eta taneuh kudu kapimilik tetep ku Pak Haji Mayung. Yo. Ya. Dengekeun heula aing gua capek. Ya. Eta taneuh ku Pak Haji ek melak pakis. Dengekeun. Keur kapan anak Wah Haji Salman teh jeung dulu-duluna teh keluarga Wah Haji Salman teh bareukeun teh kana pakis teh. Ek pake melak pakis. Ayeuna teh bisi engke Pak Haji butuh di teh kokoneng, tinggal maketkeun ka arab pakis keur Wah Haji Salman. Moal pondok pesantren. Naon? Keur pondok mah meuli we ka ditu Ustad ah. Pak Haji, kieu panginten ayeuna mah Pak Haji da kumargi Kang Atan teh entos nyarenkeun ka Pak Ustad. Upami kitu mah panginten abdi bade nepangan di ka Pak Atan atuh Pak Haji. Aduh. Piributeun heuh jeung si Atan. Ustad, juk. Arek ngadu ka si Atan ge juk. Sabab naon? Tetep Pak Haji dengan keyakinan Pak Haji, dah Pak Haji mah boga barang bukti. Waktu meuli baheula, waktu ngaduitan si Atan keur sagede kitu keneh, meuli taneuh eta. Ya buktina Pak Haji mah. Aduh, nya. Boga buktina Pak Haji mah lain ngomong sembarangan atuh ieu mah ye. Mohon atuh ari tos kitu Pak Haji panginten abdi bade diwartoskeun deui ka Kang Atan. Juk. Juk ka ditu. Ban, ini bebeja kasih Atan. Laporan kasih Atan juk. Bejakeun. Ceuk Pak Haji Mayung moal dibikeun sabab eta taneuh Haji Mayung. Juk, bejakeun. Juk, bejakeun juk. Juk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas suntangan. Suntangan heula. Sok, juk itu. Ini. Aduh. Anjir euy. Rek bebeja kasih Atan ya. Ieu bakal piriweun ya jeung si Atan. Si Atan ke bakal datang ka ieu mah. Kang Haji, nah eta taneuh make jeung di akun Kang Haji. Aduh aing kudu nyieun siasat ya. Wah. Ayeuna aing berarti meuli kwetansi tuluy nyieun tanda tangan palsu Abah waktu baheula nginjem duit ka aing anu borahna taneuh eta. Oh, aman. Jog Ustad.
Jog Ustad. Neangan pengacaraan penghade-hadena lawan Haji Mayung. Sia ku aing ngeunah sia make jeung hayang nyeun pondok pesantren tina tanah gratis. Teu bisa. Bos, ceurik sia kumaha. Aduh. Lebar atuh ayeuna tanu sakitu legana. Aduh si jangkar kaheadatan nepi ka arek dihibahkeun eta. Di mana otakna ngaran si Atan make ejeg ngahibahkeun dijieun pondok pesantren kos nu heueuh sia teh kos nu loba tanah ngan sagede kitu-kituna ngadung. Aduh aya kapuji ku masyarakat engke teh nyeureun. Bapak Atan ngahibahkeun tanah ka pondok pesantren. Eueuh keur aing mah sia. Ku aing ayeuna direbut, dicokot. Yen eta teh taneuh Haji Mayung. Legenda Aa Haji geus seger, Aa Haji geus tenang, bakal menang tanah anu sakitu legana. Oke legenda, engke urang jalan-jalan deui ka Uruguay. Sia si Ustad ku aing. Aduh. Kayak ieu maksudna Haji Mayung aya naon ya? Tiba-tiba nongol nepungan Pak Ustad. Buah-buah ngintip si Haji teh. Aduh, aing sok ngaganggu wae kana urusan batur si eta mah. Tapi si Haji mah teu cara adina Pak Atan ya Allah meuni bager ka Pak Ustad teh. Resep ninggal lagi. Komo deui ayeuna masihan tanah. Na lancukna mau ujug-ujug nyari. Ke. Naon tiba-tiba Haji Mayung make jeung nyebutkeun eta tanah anu manehanana. Kan cek Kang Atan geus jelas eta mah warisan Kang Atan. Ayeuna manehanana ngaku-ngaku eta tanah teh anu Haji Mayung cenah. Aduh, wah, bener berarti jelas ieu mah yeuh. Jelas eta Haji Mayung teh sarakah. Da kuring mah yakin percaya ka Kang Atan mah da Kang Atan mah jalmi bager. Bener kapangih pisan ayeuna ka Haji Mayung. Sarakahna teh. Aduh. Wah, ieu kudu gancang di tepungan Kang Atan si kaburu tuluy ke pesantren ah. Aduh. Si kaburu aya Haji